Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangudeui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedar icarios simkuring nganhunkeun katus like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Urang nyarioskeun muja ka siluman begu bagian ka hijinya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Onyon jeung Ajat sosobatan ti keur sakola di SD tepi ka tamat SMP. Kabeneran duanana sarua teu bisa neruskeun ka sakola SMA sabab kolotna pada tesanggupeun ngabiayaan. Umur Onyon jeung Ajat kiwari teh geus nincak 21 tahun. Pakasaban Onyon unggal poe teh kana ngangon domba sedengkeun Ajat jadi laden kuli bangunan di proyek. Kocapkeun wae dina hiji poe Onyon diajak badami kudu jadi indung bapana. Puguh wae Onyon teh meuni reuwaseun. Nya aya naon mak meuni asara reuwas kieu ieu teh? Aya picarioseun kitu mak. Teu kudu reuwas-reuwas sagala sujang. Kieu ieu emak mah kamari aya juragan Ajum datang ka dieu rek minta tulung ka emak jeung bapak cenah yen manehna teh ayeuna teh keur bingung sujang. Bingung cek Biium indung Onyon nu dinyakeun ku salakina nu katelah Mang Oleh. Nah rek minta tulung kumaha mak cenah mak? Apanan urang teh duh batan sakieu mak. Harta teu boga, duit komo deui mak, teu boga pan artos oge. Ih ari sujang ari maneh mah apal mah henteu kana Neng Anis maneh teh? Apal teu ka Neng Anis? Neng Anis anak bungsu juragan Ajum nu keur kuliah di kota. Nah kumaha kitu mak? Jeung make nanya kitu sagala. Heueuh, apana Neng Anis teh ayeuna? Cenah mah keur kakandungan ujang. Malah kakandungan teh geus nincak kana 2 bulan. Kumaha mak? Keur kakandungan. Nah, bisa kitu mak. Pan Neng Anis teh acan kawin lain. Nah, kunaon kitu mak? Enya memang atuh ari Neng Anis mah can kawin sujang. Kau kabeh oge pada nyaho cenah Neng Anis teh kakandungan alatan geus sare sagebrug jeung anu jadi bebeureuhanna alias geus ngalakukeun pagawean nu teu huni. Akibatna Neng Anis teh reuneuh kitu. Astagfirullahaladzim. Nah atuh mah ari Neng Anis teh kawas nu teu boga agama wae mah nya. Wani kumaha wani ngalakukeun pagawean kitu. Teu huni deui ngerakeun mak. Enya sujang cenah bebeureuhna nu geus agegeuleuh ka Neng Anis teh. Manehna teh kabur deui duka teuing ka mana. Cek indungna bari neuteup seukeut ka Onyon kabur mak. Nah tetanggung jawab pisan si borokokok teh nya. Ngeunah-ngeunah
geus ditinggalkeun mah geuning kitu mak nya. Cek Odim, cek Onyon bari unggek. Nyaeta teu tanggung jawab pisan Sujang, juragan Ajum, bapana Neng Anis kungsi nitah ka Neng Anis. Sangkan ngagugurkeun wae cenah kadungana, tapi Neng Anis teh nolak. Juragan Ajum ka dieu teh ngumaha ka emak jeung bapa. Sangkan maneh Sujang daek ngawin Neng Anis. Cindekna mah kieu ieu teh Jang. Kenutupan wiwirang lamun dinya hiji mangsa kakandungan Nyi Anis teh beki ngagedean moal karageteun meureun tatangga lamun beteng Neng Anis beki ngagedean kitu sabab boga salaki ayeuna mah Sujang. Oh jadi kuring kudu ngawin Neng Anis nya. Penutupan wirang asa mak teu ngarareunah anu beunghar mah mending ngababarikeun pisan geuning kana pasualan model kieu. Najis teuing mah embong kudu ngawin batur mah komo Paneng Anis mah geus jelas teu bener kalakuanna mak. Hi Sujang nyaah teu ka emak Ujang. Nah make teu daek Sujang nulungan juragan Ajum teh. Emak era ku juragan Ajum rek dikamanakeun atuh beungeut emak. Lamun Ujang embung nulungan juragan Ajum kumaha tah? Era mak, nah bat kudu era da lain abdi nu ngalakokeun ge mak. Ae Jang Oding nya wayahna nya tong kapalang wae atuh tulungan karunya. Ujang kudu daek ngawin Neng Anis. Sanggeus Neng Anis ngalahirkeun mah pek teh teuing rek pipirakan oge deui. Cek Mang Oleh milu nyarita kusabab Onyon kitu ngajawabna ngadenge omongan banu jadi bapana Onyon ngahuleng sabab teu mais teu meuleum manehna bet katempuhan kudu ngawin Neng Anis nu nyata teu bener kalakuanna. Dina kaayaan kitu Onyon jeung nangtung tuluy ngaleos kaluar ti imah Mang Oleh jeung Biium nempo Oding kaluar meuni langsung papelong-pelong teu lila harita jeung Biium nangtung tuluy leumpang kaluar rek nuturkeun Onyon. Gek Onyon diuk dina bangku panjang nu aya di buruan Biium harita teh geus aya di gigireun pok Onyon nya rita gigireun Onyon pok Biium nya rita. Sujang kunaon ari maneh teh ieu diajak badami kalahkah indit kaluar lain heug mah regepkeun heula atuh. Yeuh apanan kolot teh butuh jawaban ti maneh anu pasti kumaha. Bingung atuh da mak, bingung. Kuring kudu ngajawab kumaha. Terus terang wae mak. Da dina danget ayeuna mah kuring mah can hayang rumah tangga teh duh pancen gaduh atuh gawena ge. Ieu mah aya wae. Nya ari kitu teh mah Sujang nya ngarti emak oge. Tapi sakali ieu mah atuh emak teh minta tulung pisan ka maneh. Sabab lamun maneh teu daek ngawin Neng Anis pasti juragan Ajum
baris ngakayakeun balitungan ke ka emak. Cek biium semu ngalengis puguh wae atuh. Onyon meni kaget. Kek mak balitungan kumaha ieu teh mak? Sujang meureun maneh ge apal atuh 2 bulan ka tukang imah jeung harta banda urang beak pisan pan dihakan ku seuneu tah lamun harita tegancang ditulungan diinjeman duit ku juragan Ajum di manaeun Sujang urang teh boga imah deui kawas ayeuna kieu. Oh kitu mak jadi lamun kitu mah kuring teh tek dijadikeun pamayar hutang meureun mak. Alim atuh mah alim. Tanya onyon napi biium unggek telila pok nyarita deui. Sujang cing atuh sing karunya ka emak. Yeuh cohagna mah tulungan wae emak teh tulungan. Sabab lamun ngabangun imah teh rek ditagih kumaha ku juragan Ajum. Tapi maneh lamun daek ngawin Neng Anis mah cenah hutang teh dianggap lunas Ujang. Lunas kabeh oge. Duh mak matak jangar mak kana sirahna oge. Ari kieu carana mah duh. Lamun kuring daek ngawin Nyi Anis harita geus daek kuring teh ngorbankeun harga diri. Tapi sabalikna mun teu daek ngawen Neng Anis aduh tangtuna oge si emak kudu gancang mayar hutang ka juragan Ajum. Nu jumlahna tetela teu saeutik. Duh cilaka kaya kieu mah duh cilaka 20 belas yeuh. Ningali kitu teh biium garo teu ateul ngadenge anakna ngagerenyeman kitu mah. Saenggeus dipikir bolak-balik akhirna mah nya onyon kapaksa wae nyanggupan kana pamenta indungna. Nya indungna atoheun basa ngadenge yen onyon rek daek ngawin Neng Anis. Sanggeus kitu mah biium terus bebeja wae ka juragan Ajum yen onyon daek dikawinkeun ka Neng Anis cenah. Saminggu ti harita juragan Ajum teh ngayakeun pesta kawinan ka Neng Anis. Kawinan Neng Anis jeung nu jadi jeung onyon suronyon kaitung rongkah pestana teh sabab ngondang wayang golek jeung dangdutan sagala. Urang leuwih meureun jam 11 peuting juragan Ajum nyamperkeun ka onyon nu keur diuk dina sopa nu aya di tengah imah. Adi onyon walayahna euy nya wayahna lamun maneh rek sare tuh di ditu sarena di gudang wae montong sakamar jeung Neng Anis nya. Sabab sabadana mah dewek teu satuju euy. Teu satuju Neng Anis dikawinkeun ka maneh teh teu. Ieu mah bubuhan kenutupan wiwirang. Bisi Neng Anis kaburu ngajuru manten. Keh budakna eueuh bapaan. Tah perlu dipikanyaho ku maneh. Lamun orok Neng Anis geus brol ka alam dunia, omat kudu gancang-gancang wae nyerahkeun Neng Anis teh cek juragan Ajum bari muril-muril kumisna. Puguh wae onyon teh ngarenjag bakat ku ngarasa reuas jeung kaget nu pohara bari jeung garo-garo teu ateul. Pok onyon nya rita. Ke heula kumaha ieu teh maksadna juragan asa kirang kahartos abi mah
Santoloyo sia, santoloyo. Dengekeun ku kebir sia. Sia dikawinkeun kaneng Anis teh yeuh. Anak dewek lain ukur nyandiwara wungkul. Ngan sandiwara deuleu alias babodohan. Jadi sia eueuh hak deuleu euy. Keur sare sakamar jeung Neng Anis ngarti teu? Ngarti teu sia maneh teh? Oh, jadi kitu kahartos ari kitu mah tuh kahartos. Tapi wayahna atuh juragan. Juragan kedah apal yang sagala rupi persyaratan ngeunaan ieu pernikahan teh saya sadayana oge parantos sah deui. Hartosna aya wali, aya saksi, aya dua mempelai. Kalayan ijab kabul tos dilaksanakeun. Mohon hartosna teh abdi entos sah janten caroge Neng Anis. Abdi gaduh hak sareng kawajiban salaku caroge tuang putra. Tak bisa kitu euy. Tak bisa tak bisa. Sakali tak bisa tetap tak bisa. Sia montong kumaha wani euy. Ngadeukeutan ka Neng Anis deuleu. Tong wani. Jured ka dieu sia euy Jured. Kerem tah si Onyon jero di jero gudang deuleu. Jaga deuleu euy. Ulah nepi ka kabur deuleu. Cek juragan ajum. Gancang nyampeurkeun si Jured gancang nyampeurkeun ka Onyon. Habak-habak wae careham Onyon teh ditonjok bro. Onyon nambru tuluy digusur. Rek dikerem di gudang. Sanggeus aya di hareupeun panto. Panto gudang mah jebrod wae tonggong si Onyon dijejek ke si Jured. Sangkan asup ka jero gudang. Onyon teu bisa kukumaha harita keneh teh panto gudang tuluy dikunci ti luar ku si Jured. Di jero gudang Onyon teh meuni pupuri ngisan pisan nahan kanyeri nu pohara dina careham jeung tonggongna. Si Jured saenggeus ngarem Onyon di jero gudang mah gancang wae laporan ka juragan ajum. Tos beres juragan, tos beres si Onyon. Tos dikerem di gudang. Tenang, moal bisa kabur lah. Alus. Omatnya tingalikeun anu bener bisa si Onyon kabur tah nya tingalikeun. Cek juragan ajum nya si Jured unggek di jero gudang teh meuni poek mongkleng saenggeus kanyerina rada ngurangan mah nya Onyon ngahurungkeun korek api nu kabeneran aya dina saku bajuna. Onyon lurah teret kasubeudereun eta gudang katempo dina sela palang. Aya pelang dada aya lilin ngagoler lumayan lilin teh rada panjang oge. Nya harita keneh lilin teh wae diseungeut saenggeus kitu mah Onyon tatanggahan. Breh ku Onyon katempo aya lawang para puguh wae Onyon teh meuni nyerengeh bunga. Onyon sabisa-bisa terus nerekel kana palang dada bari ngagegel lilin saenggeus polah Onyon ngagarap kana lawang para nya alhamdulillah telila Onyon teh terus geus hasil muka lawang para kabur.
Si onyon kabur. Sanggeus aya di jero paramah onyon sakuat tanaga wae motongkeun reng terus mukaan kenteng nya alhamdulillah tungtung nama onyon teh bisa keluar ti jero gudang onyon kakarayapan dina kenteng kabeneran onyon katempo aya dahan tangkal kai nu ngaroyom kana kenteng puguh gancang wae ngarawel dahan dahan kai tuluy turun ngaliwatan dahan tangkal kai sanggeus aya di handap mah beretek onyon teh lumpat ninggalkeun gudang juragan ajum atuh isukna si jured meuni hariwes-wes bebeja ka juragan ajum yen onyon geus kabur ti gudang bari jeung ambek nu pohara gampleng wae juragan ajum teh nampiling pipina si jured. Ae jured bodoh sia mah bodoh cek aing ge yeuh si onyon teh tingalikeun talingakeun nu bener yen maneh teh ayeuna keneh teangan si onyon kudu nepi ka panggih sia awas nu teu kapanggih digampleng deui sia ku aing cek juragan ajum kituna teh bari popolotot nya si jured unggek terus ngaleos rek neangan onyon juragan ajum mah harita keneh oge tuluy indit ka imahna Mang Oleh. Satepina ka imah Mang Oleh teh gantawang wae juragan ajum nyarekan ka Biium jeung ka Mang Oleh. Oleh, Ium, si onyon kabur ti imah aing. Badan ku sia duaannya di papatahan cenah kabur. Ah, kamana si onyon teh? Kamana? Make bisa kabur sagala sia ha. Puguh wae. Mang Oleh teh meuni colohok basa juragan ajum nyarekan kitu. Duh, tepisan-pisan abdi sareng pun lanceuk mah mamatahan si onyon. Sangkan kabur ti bumi juragan. Wantun sumpah juragan henteu mamatahan kitu abdi duaan mah henteu. Bohong sia, bohong. Kamana ayeuna si onyon teh? Kamana? Leres juragan, leres henteu abdi mah. Ah, kieu wae nama Ium Oleh ku kami dibere waktu 2 poe lamun sia duaan teu masrahkeun si onyon sia duaan kudu nyingkah ti imah sabab ieu imah teh yeuh dijieuna ku waragan ti aing deuleu cek juragan ajum ti popolotot nya Biium jeung Mang Oleh teh teu bisa kukumaha kapaksa wae unggek pisan. Sanggeus kitu mah juragan ajum teh tuluy bae indit balik ka imah. Sainditna juragan ajum Biium jeung Mang Oleh teh ni papelong-pelong tunda heula ayeuna urang kocapkeun harita onyon nuker noyod wae muru ka hiji imah nu rada anggang ti lembur sing horeng onyon teh muru ka imahna ajat sobatna teh ajat meuni olohok basa nempo onyon datang ka imahna teh. Ai, rek naon euy, ari maneh teh onyon, los-los ka dieu sagala.
Aya penting teh atau mah aya pigaweun ieu teh kan ieu teh. Tulungan kuring ya, tulungan. Tolongan kumaha ari maneh teh? Nah, nu bener ari nyarita teh yo. Paramah kumaha yo? Sing bener nya. Ngomong naon atuh sok-sok kana ngomong. Barabat wae onyon, nyaritakeun naon rupa nunggeus tumiba ka dirina. Ajat tangtu meni gogodeg basa onyon harita mungkas caritaan nana tah kitu euy dongeng nama duh jadi wayahna wae nya tulungan kuring teh saeulanan mah rek nyumput wae di dieu jeung sabab tangtu juragan ajum teh yeuh neangan ka kuring duh palaur kieu yeuh mitoha teh galak pisan euy hah ieu mah Ari Sugan teh yeuh kawin jeung Neng Anis teh bakal pisenangeun euy. Didinya atuh kawin teh Sugan teh heueuh we. Geuning maneh mah kawin teh kalaka apes euy. Apes wae maneh mah euy, apes. cek ajat bari garo-garo teu ateul barang jeung kitu teh Nyi Onah pamajikan ajat datang nya Nyi Onah oge colohok basa nempo aya onyon har itu gerak naha geningnya aneh panganten anyar teh bet aya di dieu geningan. Ish, Ut, ganeng, ganeng, ganeng imah, sorna ganeng, potong ribut. Bisik adengeun kumatur sate. Ganeng. Kunaon atuh Kang? Waktosna seep cenah tuh. Ganeng. Aduh. Muhun nya. Waktosna cenah kabujeng saep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Dina seri anu ka-2 nya muhun mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.